Pasti masalah cinta. Memang cinta bisa matak bahagia, tapi cinta ge bisa matak sengsara. Kalau sok serius teuing kena cinta, biarkanlah cinta mengalir seperti cileungcang. Tuturkeun we ka mana leumpangna cinta. Ulah dipaksa-paksa damal hade. Hei, siapa nama kamu? Aran kuring Sarwan. Namaku Mila. Kela Wan, eta baju maneh halus, mulung ti mana? Mulung. Meulilah Pak, alus lin. Tuh. Jadi aya nu ngajual baju kitu. Ankar CH. Ayalah Pak. Di mana? Dina Facebook na Angkar CH official atau WA, yo na nomor dia yo. Bisa milih warna jeung ukuran. Wih, halus Wan, bapak ge hayang meuli baju kitu. Nyadih Bapak boga HP. Henteu. Kajen ek nginjem ka Pak RT, bapak ge pesen baju Ankar CH halus euy. Heulah Pak pesen. Tah, kadulur-dulur anu can pesen, gawat pesen bisi beakeun. Hish, tenang Wan, moal beakeun ieu. Stok selalu ready. Sarwan, geus atuh, ek sampai irama nah kitu. Sampai kadal kumisan. Bieng lah Pak. Kuing geus coba ngiklaskeun, tapi hati tuh bisa narima. Yo Wan, baheula ge bapak keur ngora memperjuangkeun mamaneh teh henteu gampang. Jadi maneh ulah nyerah dan nu ngaran cinta mah butuh perjuangan dan doa. Lah, Bapak mah kelakna judul lagu. Lamun maneh bener-bener bogoh mah, maneh kudu berjuang. Ulah nyerah ku masalah sakitu hungkul. Itunya Pak. Heuh Wan, maneh teh ulah ngerakeun ka bapak. Maneh kudu jadi pria sejati. Oke atuh Pak, Wing rek berjuang demi cinta Wing. Tah, gitu. Kakara anak Bapak Tarjo. Kela-kela. Biasa aya nu teu enak ngebeuteung. Naon Pak? Asa hayang modal. Ieu suluh beresan lah kumaneh nya. Bapak ka badi tulah sakedeung. Kemana Pak? Tah ka badi tah, kanu bala ek modal. Ulah Pak, ulah. Ulah, ujam hayang modal, ulah. Tunggu ka pacirit. Ulah Pak, ulah. Ulah bae pokona mah. Jadi kumaha nih? Aya ulaan. Apa aya kadal? Naga, hiu, buaya. Lain Pak, ulah be, ulah pokona mah. Ah, kajen lah daripada ka pacirit. Aduh, maksa deh itu. Anjir. Naon ieu? Podol jalma. Saha ieu nu modal di dieu? Teu sopan. Tak gelek deui ku urang. Beuh. Cek Wing ge ulah ka dia Pak. Di dia maut modal Wing. Sarwan. Duh. Rongsok, rongsok, rongsok. Rongsok, rongsok, rongsok. Rongsok, rongsok, rongsok.
Rongsok, rongsok, rongsok. Bu, rongsok bu. Mang rongsok nage. HP urut, HP rusak bu. Mang. Panci caret sayang katong semena ayam meren bu. Mang pancina ge masih harade. Aki sih ayah aki. Oh aya aki mang. Aki pae. Hai. Jadi aki paeh payu mang. Payu lah bu. Geus jeung cokot bu. Jung be mang cokot ku sorangan. Oh bu. Jadi dini bu akina. Tuh di kuburan. Beb, ya orang isuk kajatana hiburanna erek anggap naon? Erek nyuap pista, pacar CS, apa abah kasuasan masih baik? Terserah bae lah. Ya geus, pokokna mah neng mah nyawana beres jeung sah belah. Nya A. Beb, non sia eta banget cemberut be. Pan sakedeng deui kana hari hari bahagia urang. Manya hubungan asa titik acan. Pan keur itu teh bebe pungsumong daek nikah jeung AA. Nya A. Bunga tuh beb bunga. Apa perlu dihibur kuat? Ate baheula pernah jadi tukang sirkus. Ya, jujur nya. Oke Nya A. Asarwan. Neng Tera, kuring rek ngomong. Sok be nang heula. Neng heula. Heula be. Neng heula. Heula. Yang ke satu heula. Jadi kieu Neng, Asarwan teh ngomong jujur. Walaupun mungkin Neng teh nyaho perasaan Asarwan ka Neng. Sing urang teh memang can lila kenal. Tapi kuring boga perasaan leuwih ka Neng. Ieu meureun nuarana cinta teh. Hah? Asarwan bogoh ka Neng. Wah beb, lucu tuh beb. Beb, sama beb. Anjir, Sarwan. Ternyata berak ke wani-wani yang ada deketan beb Tera. Awas, mana Sarwan? Sarwan, mana diperingatkan kurang? Ulah sekali-kali yang ada deketan yang Tera. Ini namanya yang deketan yang Tera deui. Mana yang terkenyawa ka urang? Geus ieu salah Asarwan. Cicing beb, ini urusan beb beb. Woi, boleh main kasar ka wewe. Ganeng Sarwan. Beb Tera teh calon memajikan orang. Jadi kumaha urang? Hah? Bener yang Tera? Bener lah. Jadi mana yang sewa alasan jangan deketan yang Tera? Oke, aing final. Sebagai pria sejati, wing ngalah. Tapi ingat, wing ngalah lain pada wing lemah. Tapi pada wingnya kan yang Tera. Sok jagoan. Yang Tera. Nggak balik jong balik. Oke, bisa balik serangan. Oke. Balik. Kalah jalan. Saya Kuring ngucing. waduh, maknya ucing bisa ngomong. Kuring berit ding. Benar berit. Beneran, kuring berit. Tah, gitu. Ngomong kita di lamun berit mah. Yuk kopi kuat kabul kieu. Sasi nutuna.
Kenapa ya si Suko ya? Aduh, jago lu. Tuh. Anjir. Ucap ya. Orang pendek. Aduh, apa saya? Kunaon sih Neng Tera? Wing kudu papanggijeng maneh. Senyum manis-manis saukur dari cucuk dina jero daging. Maneh hadir ngan saukur ngararaja tate ieu. Nu penuh kadustaan. Kamu nyahorek yo, wing handaka kenal jeung maneh Neng Tera. Tapi mun dia jalan nu terbaik, wing ikhlas. Yo, keresel nih. Main ke belah mana ya? Iya, heueuh. Ayo suang kabeh landeuh. Ayo. Ayo. Tuh si Sarwan. Heueuh, keur naon nya si Sarwan di sisi jurang kitu? Yo, jangan-jangan naik bunuh diri. Ah, ilok heueuh. Udah naon iloknya? Tuh kota menanggung beban meureun. Beban naon ah? Beban bangus depan. Bagus nanya. Ya, si Sarwan kan ya. Masuk, bawa tulis bunuh diri. Wah, bisa-bisa jadi berita viral ini. Kayak tuh song ilitan. Enggak. Keliru lagi mata siun, hukum maning geus paeh. Ayo teh Indit. Sa, si lumicun duit di jurang kieu. Hah? Mayan yang duit lo. Yo, kalau si Sarwan jadi vampir gimana? Ah, paling kayak ngegel ka maneh kieu ya. Takut lah. Ih, kena euy. Budak, kahade gerak. Ini nih si Wahyu nih. Takut-takutin ada vampir. Teh, nyahonya. Nyaho naon? Si Sarwan bunuh diri. Nucat kana jurang. Hah? Asarwan bunuh diri? Teu mungkin, Asarwan mah teu mungkin bunuh diri. Di bejaan teu percaya. Iya, orang kita lihat sendiri kok. Beneran ya teh? Beneran. Innalillahi, Asarwan. Asarwan. Cek, hari mana yang digaji seberapa kurang? Ah, orang mah gede-gede bos, cukup 10 juta bes sebulan. Ah, halus. Kayak kurang sekalian balik fasilitas, tentang motor,
menang duit madang, menang bonus mingguan, bonus bulanan. Nah, ulah heureuy lah bos lah. Lah mana ngajak heureuy ti heula. Seragi gawe ge hayang ngaji 10 juta. Kabeh lah sing bener, saya narik. Tadi nanyakeun hayang gaji sabaraha. Ayeuna carekan. Kumaha si bos tuh? Hai, cik, ayo gawat. Keburu hujan. Oh bos, siap. Cik, main nongol lah di dianya. Kurang narik. Siap, bos. Masanya juga mending ngaruh rusuh cina aja ucing lahiran. Masa bayar mah mending resek. Kurang bos, disetor deui. Oh tuh harese ditarik kana. Terus kumaha? Sadar Jung. Siap bos. Aduh, kurang mana cek? Tinggal ngomong-ngomong nih bos, ngomong naon? Gede jangkung. Cek kurang hunya apa? Macam-macam mana? Turun nih. Mengapa kau pergi? Mengapa kau pergi di saat kau meninggalkanku? Oh. Kala Milanya. Iya, aku Mila yang kemarin. Kening aya di dieu, anu naon neng? Aku mau nemuin Kasarwan. Kening nyaho wing aya di dieu. Taulah, kelihatan kok dari kuku. Wih, kukuna saktinya. Enggak kok, kuku aku kekeongan. Berarti wing ibarat kekeongannya, nu bau, terus igung laler. Enggak kak, aku heureuy kok. Ah, bukan teh beneran. Aya naon neng nimun kuring ka dieu? Di mah barengit. Keneng garipal. Masalah hati kak. Masalah hati, maksudnya? Kemarin kok kakak tahu aku lagi patah hati. Neng, hati mah ibarat pucuk. Lamun pucuknya dipoteskeun, teh bakalan aya deui sirung jadi. Ulah khawatir lamun neng patah hati. Engke ge cinta mah tumbuh deui. Neng, pindah.
Panas kan Neng? Capek haus kencot. Iya kak. Cilok, carilok, cilok. Hela tuh, Mau kemana? kewe tungguan we. Mang cilok. Jadikan 2 bungkusnya. Teu bisa, Jang. Kunaon Mang? Plastik nanya. Lain. Apa cilokna beak? Lain, Jang. Pokoknya mah teu bisa. Kunaon Mang? Geuning teu bisa bae. Ari maneh mere duit 500. Kumaha diduakeun? Nges Mang, kumaha bae carana mi jadi 2 bungkus? Budak musingkeun. Ya Jang, jadi 2 bungkus. Ya cilokna, ya bumbuna. Tulin Mang, ada jadi 2 bungkus. Nunya Mang. Ya Neng cilok. Loh, kok dipisah kayak gini kak? Nya Neng siga hate awal kan pepita dihijikeun da duwe rasa. Rasa apa kak? Rasa cinta. Kakak bisa aja. Terus ini di mana makannya kak? Yo, nah kana di Sepongan. Di Sepongan deui. Itu Makasih ya kak, udah bisa menghibur aku. nya Neng sami-sami. Teteh. Kunaon, Dek? Teh, asarwan teh. Asarwan. Kunaon si Sarwan? Asarwan teh. Asarwan. Kunaon deh si Sarwan? Asarwan. Kunaon? Ngomong deh ngomong. Asarwan bae. Hah? Innalillahi. Kunaon dek? Bunuh diri teh. Nu bener dek. Dede cek saha? Bener teh. Cek barudak cenah loncat kena jurang. Kok bisa sih? Pedah naon dek? Teu nyaho teh. Tapi sih kan nama gara-gara dede. Gara-gara dede? Emang aya naon? Kamari Asarwan ungkapkeun perasaan ka dede. Terus piring bisa bunuh diri. Naon urusana? Kamari tas ungkapkeun perasaan. Asarwan teh nyahueun dedek nikah jeung si Akang Renternit. Terus si Gana Asarwan teh frustasi, kecewa ka dede. Terus Asarwan bunuh diri. Ya ampun, tragis dek. Ayeuna dede bingung teh. Dede ngerasa bersalah. Ayeuna dede teh nyaho dede kudu kumaha. Sabar deh, sabar. Mungkin jalan terbaik. Asarwan, hampura Asarwan.